micet. Nah aku naon nu kase pelanggan micet. Si kana bangarasa asa aing hade rupa baparan tabos mebel. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang jauh. Tuna bodas tipung tarigu panganten deui. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Panganten nganaha atuh bati mumurah bos mata. Geblek hirup daek jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur. Kebojeng poho di baju. Serombongan bos ranta yang punya mebel. Bapak ranta bos mebel. Bapak ranta deui. Alah pengantin. 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 Bapak ranta bos mebel. Panona alus, irung alus, bibir alus. Ditempo diharap digigir meuni mulus. Dengan hanjakal pisan kalakuan siga setan panganten anu bager. Gunta ganti awewe teu sirikna unggal poe. Panganten nah aku naon nu geulis lobana micet. Nah aku naon nu kase pelanggan micet. Sigana mengarasa asa aing hade rupa bos mebel anu bager. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Bos mebel kulit kelir koneng cangkang jauh. Tuna bodas tipung tarigu bos mebel. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nganaha atuh beti mumurah bos mebel. Geblek hirup daek jadi runta bos mebel. Ulah bangga bisa gonta ganti jalur. Kebojeng poho di baju. Bos mebel asik, asik, asik. Bos mebel terus. Bos mebel. Bos mebel anu bager. Alah bapak ranta. Apa nona alus, irung alus, bibir alus. Ditempo diharap digigir meuni mulus. Ngan hanjakal pisan kalakuan siga bajal geuningan. Gunta ganti awewe da sirikna unggal poe. Nah aku naon nu geulis lobana micet. Nah aku naon di micet pelanggan. Sigana mengarasa asa aing hade rupa bos mebel anu bager. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang jauh bos mebel. Tuna bodas tipung tarigu. Biwir berem-berem jawer hayam
maka kulit kelir koneng cangkang jauh tuna bodas tipung tarigu bibir berem-berem jawer hayam penuh coklat kopi susu nganaha atuh bakti mumurah geblek hirup daek jadi runtah ulah bangga bisa gunta ganti jalur ujung pohon di baju